Assalamualaikum dulur salam buru barea salam dunya. Tepang deui sareng tata dan nami harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda. Judulna Balati Demit bagian ke-28. Karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Abong adat kuat manan warah, sakitu geus dilatih ku manggih peurih jeung dijajal ku rupa-rupa dodoja, mungguh hingkeul jang unang mah kawasna taya euih-euihna. Nya kitu deui sanggeus kapeto jadi heiho, dina geus apal jeung kacangkem kumaha lilinggeran pakumbuhan di asrama mah, teu burung bisa ngadon kupat kepot nutur-nutur bujur nipon. Atuh ku babaturanana nu kasebut geus nyerahoeun mah kana adat tabeatna kitu. Mimiti pada ngajarauhan jeung pada ngeromongkeun jang unang teh. Komo kasebut heiho nu geus hareubeuh mah pohara sarebleunana boga rasa sok sieun tuluy katuncal. Tuda sanajan sakumaha rerencepanana oge jang unang dina ngadeuketan jeung ngalilindekan soldadu-soldadu Nippon, laun-laun mah teu burung pada manggihan. Komo mun lebah adat kelakuan model hayang katangar ku batur cara di lembur. Sakapeung sokat nembong keneh wungkul ngahudang nambahan kancehna anu mika geuleuh. Tapi tayoh teu karasaeun ku jang unang mah babaturanana jadi malik mika ceceub teh. Samarugna ngajarauhan kitu teh pedah ngadadak jadi mika serab meureun. Bari teu karasaeun deui sakitu mindengna dikuah kieu ku Nippon teh, siga anangan sirikna teh dititah ngisangan we mina ka iwalna teh. "Se, dase," cek ukar ka dase nu tungkul keur meulit-meulit putis kana bitisna. Dase semet ngareret bari seuri sarta terus tungkul deui bari kagok keur diputi sabelah deui. Geus beres jung nangtung bari rada memener bebeurna, sedang calana rada ditarik ka luhur saeutik. "Lain, ari si Unang rek ka mana?" cek ukar deui bari gek diuk dina bangku. "Ari kitu kumaha?" Dase siga nu hare-hare bari ngerongkong kana baju nu nilep luhur bupet sisi tembok, rap kumanehna dipake. Pedah eta we manis saged ngagedig, malah sakitu papaliwat jeung dewek. Nada luput teu ngareret-reret acan, beuki rehe pika sebeleun enjona oge. Cenah bejana mah rek kalemburna da meunang perlop saminggu, malah inditna ti dieu mah bareng jeung si Amid. Rada curiga dewek mah pedah sagigireun gah yaku atawa cuti teh, oge ku Nippon diberi tugas khusus pikeun nalungtik Nyi Emin. Geus kaambe ku dewek oge malah kabung ajat ge basa mangkukna ka dieu geus dicaritakeun. Beuki kurang ajar wae atuh geus wani lutak-letak kitu mah. Kadangkala urang sorangan bisa jadi korban lantaran ku petasi eta. Ku ajat mah malah ngahajar rek dieupanan ku Nyi Ikah. Tuman hayang ngasan mulu ngawarah cenah. "Ke, mana nu bener atuh ieu teh Nyi Emin atawa Nyi Ikah?" Tunggal eta keneh jelema mah. Tapi kita ari kana rupa nama dewek gecan nyaho. Ngan bisa jadi poe ieu dipake eupan ku ajat, tapi omat perkara ieu teh ka batur mah ulah geruh. Sakedapan ukar ngahuleng geus kitu pok deui nyarita. "Hayu atuh, urang oge urang indit, sugan bae papanggih jeung ajat, aeh jeung Nyi Ikah." Hayang nyaho dewek mah. Siga kumaha rupana awewe nu diguyurkeun magar diiwat ku siluman teh. Ongkoh meungpeung keur pere, pepeuriheun jumaah tukang dewek teu kemana-mana. Da eta hoream ari teu boga duit teh. Ari ayeuna boga duit kitu. Aya we ari sakalian meuli sirop mah. Eta ge pamere ti lanceuk pedah kamari ka dieu. Yu atuh ari kitu mah ngan omat bepeujeuh ulah cunihin di mana perang amprok jeung Nyi Ikah. Dase giak pedah diajak kuno boga duit. "Hih, paur bisi disebakeun ka siluman." "Lain, ari ilaing nyaho di mana matuhna," cek ukar bari lempang keluar. Nu matak teu nyaho, ongkoh poho teu ditanyakeun ka ajat. Tanyakeun ke deui mah. Tangtuna oge dirusiahkeun, mana sugan poe ieu dipake ngeupanan si Unang. Leuh moal teu ngajekok yeuh peurup dewek kana beungeutna. Tuda sacan seubeuh ngawarah si kasebelan teh dewek mah. Wah geus tuluy euy da asana mah geus lila inditna. Moalah keburu keneh geura, cek dase ngareret kana air logina. Beca,
Ukar nyalukan beca. Reg beca eureun hareupeun Dase jeung Ukar. Sanggeus adu tawar celak arunggah kana beca geleyeung di boseh. Sedeng Dase jeung Ukar bari tumpak teh panonna mah teu leh luak liuk balanja kanu ngaliwat. Salse bemang tong rusuh teuing, riwang lah bisi cilaka. Cek Dase bari noel leungeun tukang beca peda seserepet teuing hariwang nu tumpak. Nya capek ongkoh jeung geus cilaka mamoal karasa ku batur. Ngarah naon da moal aya nu muji, cek Ukar. Sebal tuh Daden, nyiap bari teu ngebel, cek tukang beca. Balikanan babalapan papanas-panas. Dina teu cilaka ge karuksak-ruksak awak. Siga si Unang tuh, cek Ukar noel ka Dase bari nunjuk ka heiho nu lempang lebah alun-alun. Enya we, up, stop bung, cek Dase. Reg beca eureun, jut Ukar turun pangheulana bari nyodorkeun duit tambanganana ka tukang beca. Nuhun Den, cek tukang beca bari nyusutan kesang ku anduk leutik nu geus kuleuheu bangun cadu ngambeus sabun. Ari si Amid ka mana nya? Cek Dase deui bari mencrong ka Jang Unang nu rada ngarandeg lebah handapeun tangkal caringin. Papisah meureun, lain si eta mah di Cineam lemburna. Ulun Ukar bari metot leungeun Dase ngajak mentas jalan ka beulah kaler. Ulah kaciri teuing nutur-nutur atuh. Tah di dieu mah rada tumaninah ngawaskeunana. Cek Ukar bari ngarandeg lebah kantor barisan propaganda Jepang urut gedong Eskom Tobang. Kawas aya nu di dagoan atawa nu keur diteangan ari nilikana cileungna mah. Cek Dase ngareret ka Ukar. Keun antep tuh geuning maju di ka kulon. Tempas Ukar kawas nu gemes. Jang Unang terus ngungkug teu luak liuk leumpang mapai-mapai turut sisi toko. Reg ngarandeg deui tuluy mentas jalan ke belah kaler. Kebat mengkol ka jalan Pasar Baru. Sedang tukangeunana bari salumpat salimpet Dase jeung Ukar nuturkeun. Les ngiles karungkup ku pageliwotana nu lalar liwat. Dase jeung Ukar culang cileung leungiteun udagan. Ana pecenghul geus aya di peutaseun jalan. Ngajeng jenang tung kawas aya nu di dagoan. Dase jeung Ukar oge tuluy rada nguliwed asup ka jero toko. Da awas pisan ti lebah nangtungna Jang Unang kamarenehanana teh. Ari Jang Unang nu geus gilig inditna ti asrama rek mulu nyelang heula mulang ka lemburna, pedah dibere perlop saminggu lilana. Geus di luar mah ngadadak kawas nu rada reyang-reying. Niat rek barang beuli keur kikiriman minangka oleh-oleh sabrakeun oge teu kaur jadi. Da eta lila ku teuweur tawar neangan anu leuwih murah. Kawas anu ngahaja ngarah teu dibikeun ku nu dagangna. Malah tuluy mah pikiranana ngadadak ngaleok niat hayang mapai-mapai heula Nyi Emin anu kabejakeun rea nu sok manggihan aya di Bandung. Sugan we cenah kabiruyungan parang pinanggih geus moal diengkekeun rek dicerek moal dilepaskeun deui. Ceuk dina pikiranana masing kalah kumaha oge sabedasna tanaga awewe. Komo ieu mah aya kasebutna lamun teh mah beunang katewak manehna teh keur aya dina inceran pihak anu wajib. Piraku mun teu pada bantuan teh. Geus kacerek mah kari kumaha engke. Puruneun bae dipihukum tang turus yahna dibunian. Atuh teu puruneun bae nya dipasrahkeun kanu wajib. Ketah eta mangan semet pikeun akal panggebrag da ceuk ingetanana Nyi Emin pasti kana milih menta dibunian beri leah sumerah kana lahunan. Teges moal bisa bedang cara nu enggeus-enggeus ari kacerek mamaras ka sieuna mah. Mana geus gilig dina pikirna Jang Unang teh sasat asa dibobok tina ruas mamaras kalemahanana. Tapi mun Jang Unang geus nyahoeun mah yen Nyi Emin teh teu mandeg sorangan bari tekadna geus luas pisan estu ningkop badak kop maung kawasna kana bakal mikir dua kali. Mana komo mun seug ngukur kana pangalaman nu enggeus-enggeus yen nu kasebut bala teh demi teh sasat kejadian nyata lain ukur beja keur manehna mah. Bareng pisan jeung ngareretna Jang Unang lar aya beca ti kidul kakalerkeun. Ana pek teh diteges-teges nu tumpakna sidik Nyi Emin. Atuh teu kira-kira atohna. Gancang bae manehna ngagorowok. Min, Amin. Nyi Emin alias Nyi Ika semet kareret. Bari teu eureun becana malah terus becana ditarikeun pisan. Atuh Jang Unang geus teu adu tawar deui, slak bae manehna teh kana beca. Maksudna rek nyusul beca nu ditumpakan ku Nyi Emin. Dase jeung Ukar oge teu cicingeun, rikat nawar beca sarta terus nuturkeun sapandeurieunana.
Tukang beca nu narik Nyemin ayeuna dilaunkeun ngabosena henteu gurung gusuh kawas nu hayang kasusul. Ti lebah pintu galeong dipengkolkeun ka wetan, reg eureun di stop ku Jang Unang nu becana eureun hareupeunana. Sedeng Dase jeung Ukar becana teu kebat mengkol. Eureun lebah pengkolan jalan anu berasna ka stasiun, cut turun ngadon ngawaskeun ti kajauhan. "Min, napo deui ka Akang?" Cek Jang Unang nyampeurkeun ka Nyemin nu karek turun tina beca. "Henteu," Nyemin ngajawabna pondok pisan bari mencrong ka Jang Unang anu geus make strip sersan. Kawasna strip prajuritna rikat diganti dina beca. "Ari sugan teh geus poho deui, pugusannya nama Akang teh ngahaja neangan mapai-mapai. Pedah eta we keamanatan ku Abah di lembur. Di mana tuh urang sase ngobrol?" Cek Jang Unang neuteuk bari jeung imut. "Kadar saperyogi nama di dia oge teu sawios. Naon pamanganana atuh?" Ulun Nyemin bangun neuteuk purun yang hareupanana. "Lain di mana atuh ari Emin mah tuh teh?" "Teu kedah uninga, isin ngawartoskeunana oge. Taya bayana bruk-brak ka Akang mah. Ongkoh kaos leuwih hade Akang sekalian bareng ayeuna ka ditu. Meungpeung keur parang dipanggihkeun di dieu." "Ah ulah bisi hina. Upami kedah dibalakakeun mah abdi teh kasebatos jadi eusi jarian." "Ulah ngabohong atuh Nyemin ka Akang mah." "Teu kedah naroskeun atuh ari parantos uninga mah." Sakedapan Jang Unang ngahulang geus kitu pok deui manehna nyarita. "Nah ari Min rek keukeuh bae bedang." "Naon ku kupingan teh bedang? Kek asa teu ngahartos abdi mah." "Nya bedang mungpang teu nurut kana kahayang Akang." Kitu. Nah atuh tos uninga abdi jalma bedang, ieu mah keukeuh bae dipapai-papai." "Nyata kahudang ku nyaah tadi namah." "Namung ari buktina abdi teh dikusrukeun." "Baru ku Akang dikusrukeun?" "Nah moal ngangkeun kitu yen ngusrukeun ka abdi." Nyi Ikah kuraweud bari mencrong ka Jang Unang. "Atanapi ku abdi urang bejer beaskeun." "Beun bae teu perlu dibejer beaskeun di dieu nu kitu mah. Mana oge urang ka imah ngarasa salse ngobrolna." "Nah make kudu ka imah segala. Di dieu oge kurang kumaha salse." "Nyeta ari maksud Akang mangarah laluasa." "Ongkoh di dieu ge sakitu lalegana nah raraosan teh dukdek kitu." "Bet kawas norek ngajak jogol bae atuh." "Bilih bade mangpret sabatae moal ngojot di paparagut." Nyemin mesem manis. Jang Unang sakedapan ngahuleung asa kapebet ku dihual-hualkeun. Sedeng tukang beca nu narik Nyemin bari ngadedetkeun duduk kuy samakna, pikirna mah ngah kai nyeungseurikeun. Najan sakumaha bedang mungpangna oge geus moal bisa ngejat tina leungeun Akang ari geus kieu mah Min. Cek Jang Unang nembongkeun kedal nu geus beak kasabaranana. "Na bade naon kitu?" Walon Nyemin kerung. "Pendek mah nurut dibunian, teu nurut dipasrahkeun ka nipon, ngarti?" "Teu sangka ku teu jauh ti bungkus." "Montong rea omong rek nurut moal." "Ku teu uyahan lalaki teh." Cek Nyemin. "Ayo jalankeun becana mang." Malik nyaritana ka tukang beca. Barang Jang Unang rek ngajewang leungeunna, Nyemin kaos nu ngahaja, beca disurungkeun bari rada dibadukeun kana tuur Jang Unang. Atuh mani morongos ambek ka tukang beca. "Nah teu kira-kira teuing, leh heula atuh ulah molotot teu puguh tamata teh." Pokna nyengor ti popolotot. "Atuh dah lepat aden ngahalangan dihahalaeun." Walon tukang beca. "Tong ngomong sia bisi dibabuk. Nah ngarekan bangke kitu ka abdi teh. Rek ngajajagoanan sia teh deui. Kumaha ramena we ari rakyat alih Maden. Ngalawan bae sia kurang ajar." Jang Unang merongos bari rek nampiling ngantekeun ada kaburu ditakis. "Keh heula atuh ulah wakan napsan Den." Napsan mata sia." Jang Unang tambah ngagidir bari ngajewang leungeun tukang beca, kaplok ditampiling. "Ku teu pupugu ari Kang Unang bet ngadon ngajak pasea." Nyemin turun tina beca. Disangkana Nyemin rek ngejat atuh rikat leungeunna dijewang ku Jang Unang bari rek digusur dibawa kana beca urutna nyusul nu can ingkah ngadon ngadagoan. Nyemin merod bari babadug. Sot leungeun kencana lesot karawak nyakar kana beugeut Jang Unang. Tukang beca oge henteu cicingeun barang heat Jang Unang rek nampiling Nyemin. Rikat leungeunna ditongtak bari diparieuskeun. Sot Nyemin lesot, Jang Unang nyengir bari ngoleweng Malik nyang hareup ka tukang beca. Sot dilesotkeun bari tukang beca ngejat salengkah ka tukang.
Sebrut Jang Unang narajang bari nyurudukeun pereupna moblos ukur ngahiuk nubuk angin. Da tukang beca rikat nyingset bari ngepret cil Jang Unang satarikna. Koreleng Jang Unang malik bari pasang kuda-kuda. Sukuna ngajengkat kawas anu rek luncat narajang. Tapi tukang beca ayem tegalider benang dibobodo ku gerak tipuan. Serenteng Jang Unang narajang kilak cepet perut tukang beca asup kana poho cili Jang Unang bangkieng meninggal bangkieng bawaning ku nyeri. Tukang beca nu tadi narik Jang Unang kawas nu kecing sieun kabarerang atawa risi ditarik jadi saksi rikat ngejat ngadurugdug nyurungkeun becana. Gelejeung diboseh ngabeng beos ka belah wetan. Jang Unang ngahegak tambah nafsu heat cekok dinonjok ngahiuk manibang baraan. Dayagdag tukang beca ngadayagdag kapoosan benang dadana. Tadi engkekeun gabrug ku Jang Unang dirotok ger galungan ngadu tanaga. Najan tukang beca katitih leutik pangawakanana ana dibandingkeun jeung Jang Unang anu nya gedenya pergel. Tapi tukang beca menang pelit nepi ka Jang Unang hese rek bisa ngahompet teh teu kaur balas nerjel leueur lir belut. Kulitik bro tukang beca nangkuban bari ditindihan ku Jang Unang anu pageuh ngadadetkeun leungeunna digegel. Atuh grubug sot lesot bareng jeung rikatna tukang beca ngerengkogkeun bujurna. Atuh Jang Unang ngagulitik bawaning ku seueur. Sikis salakna asa kaajul dan nyelek ka luhur. Jung tukang beca nangtung ret kana batu gede. Tapi barang dijungjungkeun rek ditinggangkeun, jol dase jeung ukar anu rikat ngahalangan. Nyimin anu maksudna rek ngejat buru-buru dihalangan ku dase. Jang Unang dihudangkeun ku ukar geus nangtung jebet ditampiling meninggal bangkieung. Ah, naon ieu? Ukar nyentak bari ngadudut strip sersan tina sambleh baju Jang Unang. Jang Unang balem ambekanana ngahegak bari mencrong ka Nyimin nu nangtung teu jauh ti tukang beca. Ari Nyai kenal ka dinya? Cek dase nunjuk ka Jang Unang bari ngareret ka Nyimin. Montong kalah dibawa ngomong dase, wani mah tewak. Nya eta jurig balati demi teh. Newak mah babari tapi kudu puguh urusanana heula. Walon dase leuleuy. Nu puguh salah mah ilaing, di mana-mana gawe tengah nyieun ribut. Hayang jadi sersan si laing teh. Cing atuh sing ngukur ka kujur ali lalampahan teh. Haha, heuy de sersan palsu ieu teh nya. Cek ukar bari jebet Jang Unang ditampiling deui. Ari Nyai kenal ka dinya? Dase pokri nanya ka Nyimin. Kenal, eta teh ruruntuk Nusa Kambangan. Walon Nyimin kuraweuh bari mencrong ka Jang Unang. Rei Jang Unang begetna beureum tambah asa dihina jeung diwiwirang. Hei Unang, bener kitu si laing teh? Cek dase. Jang Unang balem tenembalan. Pantes ada ruruntuk bocokok mah. Cek ukar bari dikat takar ngiprat napi gelang leungeun Jang Unang. Nu ngaragamang rek nyabut bayonet. Serepet bayonetna dipeulaan dicabut. Lung dialungkeun ka kolong beca. Sok geura budi ari wani jeung bisi aya tugenah panasaran mah. Jang Unang tetep balem disagigireun awaknya redi jeung niat asa kapugung teh. Oge pikirna mimiti bingung, sasat maju jurang mundur jungkrang. Maju ngalawan pimanaeun kasebut geus diriung bari tanaga geus beak. Atuh mundur nya kitu keneh kasebut geus ngalanggar disiplin bari wani-wani ngaganti strip prajurit ku strip sersan. Kawilang kesalahan gede nu hese dihampurana. Enyaan ka tembong peot ngoyompodna Jang Unang teh. Bumi alam ge ngadadak asa tungkeb. Atuh datang tu bae ku kitu teh amah tadina geus dipake uju bakal meunang. Ari pek balukarna ukur manggih wiwirang borok rodek nu aya dina dirina geus teu bisa dibuni-buni sasat nembrak ku polahna sorangan. Hahaha, cetek keneh atuh euy hayang pamer sarta kapuji ukur ku strip sersan mah. Ulah kapalang mun dewek mah sekalian we ku strip letnan atawa kapten. Kapalang disebut nu palung. Cek ukar deui bari nulak sangking. Bareng ngadenge caritaan ukar kitu, nah atuh keur bae nu sajen oge milu sareuri. Sedeng Jang Unang tambah asa dipapanas jeung diwiwirang. Puntuna kakerot leungeunna dipeureupkeun bangun geus karetek hayang ngahuap. Ngan sakilat peureupna ngahiuk cekuk kana cukang irung ukar. Dayagdag dadalig degan bari tina irung ngucur bijil getih. Jeleng dase luncat ngarontok Jang Unang nu rek nimpah nonjok deui ukar. Tuluy papuket bari sidi beubet. Kurinja dase lesot tina hompetan Jang Unang. Cekuk sikuna nyundul kana hulu anganna Jang Unang bari ditimpah dijeblag ku dua belah geneungna. Dayagdag bro. Jang Unang rubuh bari terus digabrug ditindihan. Beungeutna diperek-pek di tinggangan ku peureupna.
Geus cukup sakitu ge ngawarah mah bisi tuluy kojor. Cek Ukar bari nyusutan getih ku sapu tangan tina irungna. Ku kitu sanajan Ukar geus ngarasa nyeri oge, ari Nenjo Jang Unang bangun geus lungse taya tangan pangawasa geus teu bisa walakaya mah, manehna boga rasa karunya. Tuman atuh da, malon dase bari cengkat jeung gahegak. Cep jempe taya nu ngomong, jamarea ge taya nu wani ngadeuketan semet ngarogrog ti kajauhan. Ari Nyai bade angkat ka mana? Cek dase ngareret ka Nyi Ikah. Maksad mah bade ka kebon seureuh. Ngawalona bari rada ngabohong. Atuh caketnya dupi bumi di mana? Cek Ukar. Di Lembur Awi. Di Bandung maksad teh. Nu mawi teu kaduh rorompok. Matuh, mustahil ari ngagoler dina emper mah. Cek dase seuri. Henteu puguh pamatuhan oge walon Nyi Ikah. Ke ari emang tadi narik ieu Nyai di mana? Ukar malik nanya ke tukang beca. Hehe, di jalan. Cek tukang beca. Pek wae atuh masing rek satelebu ge arek ngabohong mah. Da ieu mah geus kacrek ieu. Cek dase rada ngagebrag. Dupi nu dipemaksa teh kumaha kitu? Nya tangkepun wungkul kabeh ge. Putaya nu sahulueun. Nyi Ikah kuraweuд. Ora reueus sugan teh nya pahlawan. Ari kitu, geuning bukti nama pengkhianat wungkul. Nama ukur sungut nyebutkan berjuang keur bangsa jeung lemah cai teh. Ulah waka rusuh nyangka teu puguh, cek Ukar. Tobat ka pangeran di dieu mah tara nyangka teu puguh ka batur. Eta mah ongko ucapan aranjeun sorangan di dieu mah ngan semet nuturkeun. Walau Nyi Ikah ngabalieur ngepeskeun paneuteub. Atuh heureuy we eta mah boga Nyai ditanya sabener-bener kawas nu heureuy. Kawas kanu teu sapamadegan bae, cek dase. Ari aranjeun saha atuh? Geus nembrak kapan heiho di dieu mah. Tuh aranjeun sorangan ge geus teu brukbrak. Komo deui pantar awewe nu lebah raga nganeunana. Ngeunaakeun atuh kuring dase. Ieu Bung Ukar, cek dase seuri. Sarsilah nu leuwih tetela mah bisa nanyakeun ka Bung Ajat. Ongkoh Nyai ge kenal lain. Gampang atuh soal di dieu ge bisa nanyakeun ka Kang Ajat. Ari nya mah di dinya wawuh. Ulun Nyi Ikah mesem. Tuh da licik. Ari Bung saha? Dase malik nanya ke tukang beca nu nangtung gigireun Nyi Ikah. Ugin abdi mah. Ari kana ngabeca geus lila urang teh. Cek dase deui. Kantenan bae lami mah kieu we geuning abdi mah hirup teh ukur kabagean ripuhna. Walon Ugin ngarahuh bangun nu seunggah. Ari matuh di mana urang teh? Cek Ukar. Abdi mah dina beca we kalembur saminggu sakali kitu pamiladang ngabeca aya sesana. Atuh datara angger ladang nege keur tiis mah cekap keur stor ge uyuhan. Ugin teu wani nyarita sabalakana. Boga rasa nu sanghareupan can wanoh paur ukur ngan rek ngolongan geus kacekel kari nyerek moal majar kumaha. Barang dase rek pok pisan nanya deui ka Ugin sakilat kareret ti belah wetan aya piket Jepang jeung heiho kana kareta mesin ngahaja ngalanglang heiho nu keur laliar kaluar bisi ngadon-ngador teu puguh. Sidik piket ti asrama Sersantogo jeung Kopral Agus nu duanana geus kaceluk peranges gangasna. Mana tuluy namah dase rikat ngahuit ka Nyi Ikah jeung Ugin supaya buru-buru ingkah ti dinya. Geus nganuhunkeun ka dase jeung Ukar, celak Nyi Ikah unggah kana beca. Pelejer diboseh ku Ugin. Jang Unang masih keneh ngudupung barang jual piket kalebah dinya teh. Geus saluwir ka Sersantogo derek-dek ku dase didadarkeun kejadian cikeneh teh. Basana bari ngaberatkeun ka Jang Unang. Manehna geus ngalanggar disiplin jeung wani ngaganti strip Sersan lantaran rek nipu awewe. Tapi barang ditegor ngadon nyangangan jeung ngalawan, malah rek nubles ku bayonet. Mana teu dihampura deui tuluy we diwarah. Ngadenge laporan tidak sakitu Sersantogo tembong keheuleunnana. Cacak mun Jang Unang kaayanana teu ka tembong bangun ripuh mah kawasna kana tuluy dicabokan deui ku Sersantogo oge. Najan kitu teu burung ditongtak tak-takna Jang Unang anu keur ngudupung teh. Bari dipaksa sina nangtung. Ari breh sidik strip Sersan masih keneh napal dina sambleh bajuna sabelah deui dan nu hiji deui mah geus didudut ku Ukar. Ku bukti geus wani ngaganti tanda pangkat ge keur Jang Unang mah geus cukup taya bayana kana ngabela diri. Komo bari dibarengan ku anu mere laporanana sakitu ijideunana mah.
Kasebut teu didedetkeun pisan oge uyuhan. Jang Unang ngeluk bari diperong ku Sersantogo anu bangun pohara gemeseunana. Tayohna leungit khawatir teh ku nenjok kitu mah mana teu antapar deui bari didangahkeun sinanyang hareup teh ngan jebet deui bae Jang Unang dipersendam paleungeun ku Sersantogo. Tong boros Sersantogo nu keur pancen piket dalah babaturan saasramaana oge barang breh mireungeuh kaayaan Jang Unang sakitu ruksakna teh bangun saurang oge taya nu mangkarunyakeun. Atuh pantes sarerea oge ngan semet mau puas dabongan ku lampahna nu negdreg taya euih-euihna. Ongkoh memehna mah geus sakitu pada mikolotna tumeh umur kasebut saluhureun ti Nurea. Ari pek teh bet teu beunang ku diasoran, malah kalah katuluy Malik hayang ngokop jeung ngahuap. Pedah lila-lila mah geus bisa jeung manggih kasempetan pikeun kupat kepot ngaletakan bujur nipon kadar kumakelatkeun kepentingan diri pribadi. Nu pokok mah ngalap hayang bisa nujul kanulian ngarah ngadadak boga komara keur pamer meruhkeun batur. Samarukna rek nuluy bisa ngaronjat ku kalakuan ujub takabur bari anulian kapeungpeuk teu bisa ngambe kana tekad nu ukur kajurung ku nafsu hasud. Mana demi nanjeurkeun bebeneran jeung melaan kepentingan anulian, pantes ukar jeung dase rek luas ngajongklokeun oge ka Jang Unang. Ingetanana batan kudu ngorbankeun Nurea nu sasat geus samiuk sapamadegan mending keneh nyeuhkeun nu saurang anu geus katembong pahiri-hiri bari karasa baris jadi sesekelan. Cumpon kana hukuman keur kasalahanana saheulaanan Jang Unang dijebloskeun deui ka sel tahanan asrama pikeun anu kadua kalina minangka setrapan nu kaitung pangberatna keur nu kasebut tentara mah. Atuh ku kitu teh niatna rek mulang ka lembur ngadon pamer jadi sersan heiho teh gagal. Anu sarua hartina ujub hayang ngumbah jeung nyimbutan kacodeka dirina ku bisa kapeto jadi heiho oge gagal deui. Balukarna ukur ngaharuk di kamar poek anu sacangkewok bari awakna asa pasiksak. Reup poek sakala udagan ngadadak asa kapeungpeuk. Tambah karadeung barang Jang Unang dicokot ti sel sarta terus digiring dibawa ke tengah lapang disanghareupeun ka batur saasrama anu geus ngabaris. Sugan teh nganrek semet diwawadian sangkan ulah nyeun peta salah kitu deui bari supaya ulah rek ditarurutan ku Nurea atawa diberi kasempetan pikeun ngabela diri bari disaksian ku Nurea. Ari pek bet sabalikna atuh mani peureum Jang Unang teh bari tipe pereket nahan ka nyeri. Da barang jeung cerokna sora komando mani pluk-plok teh atuh dampaleungeun kana pipina. Duka ku sabaraha urang nu puguh mah kabeh babaturan nu ngabaris hareupeunana dampaleungeun karasa ngagaplok patarik-tarik sawareh mah karasa kawas hayang nu puas. Mangpang meungpeung diberi kasempetan pikeun mulangkeun ka keuheul. Sagaplok dua gaplok tuluy namah teu karasa nyerina inget-inget geus ngagoler deui di jero sel. Beungeut ke benggep keneh geus jol deui utusan nu pikanyerieun dirangsadan jeung dipocotina jadi heiho. Reup mongkleng segala dedeleuan dukdak sundak segala harapan karungkup ku bingung nungunung-ngunung mulang dibarengan ku wirang. Cak baraya dui kadi heula dongeng Sunda anu judulna Balati Demit bagian ke-28 karya S. Sukadar. Insyaallah urang beuris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata Dami Haja pamit permios.